Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak daramang. Wilujeng tepang deui sareng Bapak Sunandar dina pangajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang diajar bahasa Sunda, pangajaran, kaulinan, jeung olahraga, permainan dan olahraga. Naon bae anu kaasup kaulinan? Bapak contohkeun salah sejina nyaeta kaulinan oray-orayan. Selanjutnya nyaeta olahraga. Olahraga nyaeta merupakeun kagiatan anu mibanda tujuan sarupani ngalatih awak supaya leuwih sehat boh jasmanina atawa rohanina. Naon we anu kaasup olahraga? Bapak sebutkeun salah sahijina nyaeta olahraga main bol atawa sepak bola. Tugas ayeuna nyaeta ngarageupkeun kakawihan oray-orayan. Mangga ayeuna urang kupingkeun bareng-bareng kakawihanana nyaeta kakawihan oray-orayan. Setelah mendengarkan lagu oray-orayan, sekarang kerjakanlah
tugas berikut ini. Tuliskan soal dan jawabannya ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Hatur nuhun.